Gawe bayar tuh eureun dia di dieu. Ame teh rapi lah ya. Eureun ya ngopi heula tah termos mah aya ya. Ame teh menang duit. Heeh, tah bisi ayang kopi meureun araya di dieu ya. Nya. Korehan we tah lah sorangan. Ngopi wae teh ka seueur lah kana angen ya. Heeh. Heeh, tapi da digawe wae capek, cicing we kesel. Manorna eueuh ieu teh euy. Heeh pan itu aing daguan gajihan pi teh datang-datang wae. Bisa sabaraha poe digawe teh? Lah 10 poe meureunan ieu teh. Rasaan urang mah da kakara 3 poe. Heeh tah. Maneh 3 poe. Aing mah geus acap. Waalaikumsalam. Wah, kenal naon dia euy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh, batu mah digarawa baru buru wanyangan we duit. Pada aya pegawean we ieu teh ya Kang Uda. Ieu teh anggaran ti mana? Teuing ai anggaran mah ting ti mana tambureun si eta nu nyahoeun mah. Ieu Di teh apa? desa atawa swadaya ieu. di desa biasa Kang Uda ieu teh doh. Ari ieu pangna pangna ieu di tembok kunaon deh? Kirmir ieu teh bidatu ditu teh cai tuh ka dieu teh yo ngagudang. Jadi ieu teh ka tah jalan ieu teh yo kakeru ku cai. Oh jadi Ka ditu tuh kalebas. bawaan tanuh meureun nya. Anu heeh. Gitu tah. Heeh. Mentak heueuh nyeun program kieu teh ya supaya jalan teu urug geuningan teh semplak. Jadi maksudnya ieu di tembok. Di tembok. Oh, di tembokna kunaon sih? Yo, Di tembokna kunaon? iya di Kirmir ieu ya. Oh iya di kirmir. Heeh. Nya ame teh ieu. Kiri kanan tuh. Kiri kanannya. Kiri kanan heeh. Lebak-lebak. Panjang lumayan ieu teh ka ditu tuh. Oh, urang mah teh. Asa bararing teh. Eta nyakeun teh kunaon di tembok ieu gitu maksudnya. Ih, ieu teh ngajaga cai, tadi itu bisa usum hujan yo. Heeh, ngajaga cai mo ieu teh meureun. Heeh. Ngajaga cai maksudna mah supaya gawin teh arurung. Tah, heeh. Heeh, ngan kunaon di tembok. Eta. Kan ieu teh di Kirmir ka ditu tuh, ngahaja ka ditu tuh di Kuriling. Oh, dikuling parat ieu ka ditu. Parah panjang ieu. Oh, Di Kirmir. Tuh ka ditu. Heeh. jadi kudu meureun ieu mah nya. Kudu nya. Kudu. Urang mah nanya ka teh kunaon di tembok gitu. Ih, ngajaga cai puguh ieu teh ye di tembok teh. Ih heueuh ngajaga cai urang nyahoan kunaon di tembok. Aduh. Aing mah masak bingung ngobrol jeung kolot mah teh. Urang masuk ka yang jelas we. Apaan ieu jelas, geus dijelaskeun nya. Kunaon di tembok pan pauda nanya. Heeh. Kencak atau geus di tembok fungsi nama meureunan bisi ieu urug taneuh. Anu ieu cai leuncang. Kitu we meureunan di pangna kunaon di tembok nama. Tukang tembok teh ubasan ka nyaraho. Ye, nah geuningan teu nyaho kapan ieu teh ngahaja ye di Kirmir. Hayang nyaho. Hah? Hayang nyaho. Heeh, Nya. kumaha deui? Kapan ieu teh di tembok teh ku semen meureun jeung keusik. Oh, iya eta. Hanya penuku. Ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Waalaikumsalam. Ayo atuh. Aduh, bener tapi euy.